Janten baraya masang pelatuk kelep teh ulah dugi katibalik khususna kangge metik Honda ieu mah kaleresan motorna motor Honda Beat nya. Pelatuk in sareng ek ulah dugi katibalik baraya. Tah supados henteu dugi katibalik kumang Idan dipasihan cara ngabentenkeunna. Kahiji dinu tulisanna aya pelatuk in mah aya tulisan I, sedangkan pelatuk ek host mah aya tulisan E nya. E kangge ek host alias buang, I kangge intek alias pelatuk hisap. Kahiji eta, kadua aya tinu tonjolan. Pelatuk ek nya di bagian anu kanunokeun as aya tonjolan ieu, sedangkan pelatuk in mah teu aya nya polos tomong. Tah ieu teh berfungsi kangge engke berhubungan teh koneksi teh kanu ADS tinu noken asnya. Tah ieu nu paling penting mah ieu nu matak ulah dugi katibalik teh si tonjolan ieu.